أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Semua pertanyaan sekarang banyak sekali wanita yang hamil di luar nikah. Na'udzubillah min. Terus sama orang tuanya dinikahkan tanpa menunggu proses melahirkan dulu. Apakah pernikahannya itu sah apa tidak? Nikah nama itu asal ayah rukun beda sah. Ayah wali, ayah saksi dua, ijab kabul, pengantin lelaki, pengantin rusak. Ngan doraka nikah dengan sakitu sah nikah aya nu sah tapi doraka kos urang ngalah wudu make cai nang maling eta wuduna mah teu sah bae asal caina bae cai mutlak wuduna beres rukunna ngan caina nang maling wuduna sah ngan doraka ngalah wuduna maling ngalaksanakeun wudu mah pagawean tina hasil maling wuduna lantaran akur jeung praktekna saah kos kitu ieu sarua rukunna aya ngan lantaran nyalirukeun sebab engke anakna bisi diaku sah masa menyaksianana antu kababal itu doang. Bagus juga pan ulah waka ditikakeun keunang ngajuruh heula geus puguh karak ditikakeun abe jelas anakna anak jadah anak haram dah gitu. Wai kuruna pisan mah lain ditikahkeun ieu sama diranjam lamun muhson mun biar muhson dijilid 100 jilidan. Nu kuduna disiksa dijilid ieu mah ditikahkeun atuh heheotan nya. Itu. Mun kula nu jadi presiden geus pokona hukum jilid diayakeun. Tidak mau tahu siapapun, laporkan. Itu kebenaran bangsa gubernur negara ini. Polisi, asana saparo negara beak. Dijilid asana. Nutu sholat, gebugan, paehan. Lohor ente, azhar ente, maghrib, paehan. Wah, asana riuh nyun kuburan. Bajasan nutu sholat. Tapi tetap dilakukan sebab non gitu ngaranna ku ayana dilakukan hukum kisos jelema bakal jalan jujur maling potong leungeunna jadi jelema rembung maling sieun dipotong ai kuari maling subkeun ke penjara ngomong pagi 2 batu ya engke maling dia tuh itu bae itu teteh kalau kita mendapatkan pekerjaan baik itu karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan dari hasil sogokan atau suap menyuap menurut agama Islam kan haram. Terus bagaimana dengan gaji atau upah yang kita terima setiap bulannya halal apa? Baru yang tadi, jadi hari nyogok nama haram, hari upah nama tuh halal, sebab hasil gawe. Ngan asup di gawe, menang nyogok, tak haram nyogoknya. Hari gaji nama penurang di gawe tuh halal, ya karena raka di sisi lah. Masya Allah.
Ieu naon deui budak di sakola geus teu lulus meureun. Saya dibaca lagi kuai. Oke, saya mau tanya, saya ada masalah dengan istri ataupun yang dibawa ke dia. Semenjak isi kerja, sering timbul percekcokan sampai saya diusir. Jore amat tuh sih. Nasib dia datang ke diusir dari rumah dan minta dicerai. Saya pergi dari rumah itu sudah 4 bulan kawin dari itu batur menyandung siapa diusir gitu cicing. Selama itu saya tetap memberi nafkah setiap minggu sesuai dengan kemampuan saya. Itu kepada anak saya, namun istri tidak mau menerima. Saya juga tetap berusaha mempertahankan rumah tangga, tapi istri tetap minta cerai, akan didukung oleh orang tuanya. Pertanyaannya bagi saya harus bagaimana? Bodoh siap. Itu namanya kain. Memajikan siap. Budak tenang, karunya amat. Apa tempat berusaha mempertahankan hubungan, apa tetap berusaha mempertahankan hubungan atau dicerai saja, dan bagaimana hukumnya itu hukumnya bagi keduanya. Ya masalah kostum itu kudu ditanyakeun. Ya rumah tangga sakinah apa henteu jeung pamajikan. Sanajan hayang-hayangan ge pamajikan hubungan mah dibere nonggeng sia. Ulah telet atuh ka Cisoka tadi tuh. Telet supaya daekeun. Teu naon teh melet ge ari jang ketentraman mah itu ngomong saya anak. Ngan ulah kaing enten sia. Ingat buka pelet. Ya, lamun teh anak tuh udah dicerai ya cerai bae. Ulah sok hese-hese. Geus lah teu kena cerai bae jaga sedaikeun ieu. Geus bae cerai aya babna ieu bab tolak. Nya nolakna hiji, habisnya haji daekeun deui, tinggal rujuk. Keberannya nu begitu daekeun tambahan 2. Kitu bae. Karena minta dianggapkan, ya 1.000 jaga ini ditolak. Hese-hese. Ulah sok kajung hesekeun. Aing, pokoknya mangan apakan. Nolak mual. Guys, pokoknya tetap lalaki pang jore-jore. Yassiru wala tu'assiru. Gampangkeun ulah sok ngahesekeun. Ke urang lamun ngagampangkeun dibere gampang deui ku Gusti Allah. Man gampangna gumpingan. Nah, jelema nu sok gampangkeun bakal digampang. Eta bae ka kitu. Lah saya mun geus bener-bener embung, atuh geus anak tinggal anak aya nya embungeun mah. Rumah tangga teh supaya sakinah. Dek sakinah kumaha ku hari salat inget bae ka pamajikan. Inget mending ku inget romantis pugu ieu mah inget teh kumanyuna ku nyarekana kan teu beres. Amun nyana geus embungeun geus beresan tolak neangan deui pilih apakah yang nu putih lampung adat gede hayang anu hideung berbes nurut mending mana tah geus kana pilih. So nu ka pilih. Insyaallah.